Ojek di jalan non. Ni kenaon? Kieu kenapa? Imah balatak. Oh, ada pangaberesan kan? Aing keluar. Biar mana itu? Ya lo bantai. Di bawah kalebak. Sayangnya. Naon itu? Enteng. Yang bawaan ka itu? Iya teh. Enteng, masih kurang. Hiji we na itu bakal ningun tuh. Hiji sateh. Heeh. Tong. Beresan imah teh. Ka beresan kan kemana aing marek eta lihat. Oh minta ieu benteng hiji. Entah sateh. Ayo teh saeutik. Ieu loba rek nyokot nu alusna deui sama deui. Anya kumaha mana anak tuh. Oh, entong rek dibawa ieu kabeh. Eta tuh teh. Nu mana? Ieu teh deui sok ngariwo-riwo. Pas mau ketarang adaang manehna ayeuna baeun tuh naon ya anu abah imah teh anu bah Samsung ya HP hiji si eta meni kukuh-kukuh teuing deui nyokot nu alusna deui banget masa teh bajakeun sakasi emak lah jelema kitu-kitu teuing koret eta mah koret teh cuman eta jeung bawaan liar kayak si emak saya ngamak gerak dari nang si emak yok gitu kita pangaberesan kan mul aing riwo dan beberes otik tapi HP-an jelema kitu-kitu teuing ka setarang adaang saya maneh mah minang ieu adaang